warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring silena berkicau. Cenah danget ieu sim kuring bade nyandakeun lagu Mitra kitu nya. Aya nu request ti Mang Sake Kobi dipitekeun di video. Hoyong ieu cenah hoyong penyerian Mitra. Sakali deui nya abi mah teu tuan kitu nya ngajarkeun aya diajar sasarangan Wahyu. Kan bilih gitunya, bilih Kobi diajarkeun tah bilih lepat gitu. Entak orang diajar sasarangan we gitu. Sami abi ge nu diajar kitu nya. Tah janten cenah danget ayeuna sim kuring bade nyandakeun nyaeta lagu Mitra. Lagu Mitra teh biasa dianggena tinu akhir lagu panungtung lagu nya, panungtung acara pamenunyo di acara. Janten eta teh panutup kitu nya. Sapertos lagu pileuleyan deui gitu. Tah si Mitra teh ngagungan laras madenda gitu nya. Kana nu disebut pentatonis. Janten ayeuna urang nyandakna tina pelung. Kobi dicontona sakalinya. Gitu janten eta nu disebut lagu Mitra kitu nya. Da intina mah kedah terang laguna kitu set acan yang diajar kana nyari anu penting mah terang nada kitu nya. Teh sawios teh terang lirik oge. Nu penting mah terang nadana kumaha. Pertos urang misalnya teh ngarokok teh pan gedaya korekna kitu. Tah sami oge diajar teh kedah aya laguna kitu. Kedah terang laguna. Eta nu disebut lagu Mitra janten nu tadi Kobi dicontohan eta versi biasana gitu nya. Pami anu ngangge variasi gitu nya. Ngangge variasi nyalira-nyalira da eta mah tergantung masing-masing gitu nya. Teu tiasa di kumanya teu tiasa di kudu kedah kieu teu biasa gitu. Jadi mah terus canakan nyalira. Aya oge nu siga sanes nurutan nya kumaha. Sami sareng nu sanes-sanes kitu nya. Ieu versi abi nyalira nya. Nah, panginten sakitu bilih kirang jelas atau nepi aya nu kirang kitu nya di komen we di handapnya. Sakali deui hatur nuhun pisan di kawargi-wargi abdi sadayana anu tos support channel Silena Berkicau di mimiti 0 subscriber kitu nya janten ayeuna alhamdulillah gitu. Terus anu dituju kitu nya.